wal muradu bil buruk kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muradu jeung ari nu dikarepkeun bil buroki kalian buruk. Buruk nu kantos ditunggangan ku nabi urang samudayana Kanjeng Rasul. Wae ngaran buruk teh nafsun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati tu khodu nu dicanak ieu buruk teh. Dicanak ieu laki teh minal jannati tina surga Allah. Tusama dinamian dia laki teh kana buruk teh nafsul mutmainnah kalayan nafsu mutmainnah. Jadi nafsu nabi teh dinamian nafsu mutmainnah. Jadi Kanjeng Rasul nuju waktu diisrokeun sareng dimirajkeun ku Allah dipiwarang numpak buruk nu dicanak ku malaikat Jibril dicanakna tina surga Allah Subhanahu wa taala. Saur dohir mapana paukol himar dunal bigol ngaran buruk teh disamikeun jeung sasatoan pada cek hakikatna sanes kitu buruk. Disebut buruk teh nyatana nafsun Nabi Muhammad SAW disebut nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah Kanjeng Rasul. Ayo urang gaduh paham di baheula teh Kanjeng Rasul numpak eta buruk nu kitu. Mang tahun-tahun udah dipaparingan paham model kitu ya Allah nu kitu. Jeung angkatna Rasul ya numpak buruk teh di Masjidil Aqsa parak dugikeun ka langit teh ngabahasakeun langit nu ieu. Sanes langit nu ieu kan Rasul. Langit nu ieu mah kasebat dunya keneh. Disebutnya sama il ardi jeung sama idunya. Ta Rasulullah angkat dina Isra Mi'raj teh angkatna kaditu teh kana tidunya ka sama idunya. Jadi sanes samil ardi. Samil ardi mah ieu langit mun teh urang kaluar ti madrasah ieu katingal di langit di luhur teh mah lain sama idunya, sama il ardi langit dunia. Ta Rasul mati dinya. Di sama idunya ngawitan Rasul angkat dugikeun ka tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Mana sama dunia teh sabada dunia teh aya hancur nu di jerona aya apal Allah tah apal Allah teh kabahasakeun sapali sama dunia nu didogikeun ku Allah di alam dunia. Ta Rasul teh numpak nafsu mutmainnah. Qala ngadau Allah Subhanahu wa taala ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu tenang nafsu Rasul. Irji'i pek balik anjeun nafsu mutmainnah ila rabbiki ka pangeran anjeun. Radiyatan bari ridho mardiyatan tur diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Sadayana makhluk teh gaduh kitu nafsu mutmainnah. Berikut urang gaduh nafsu mutmainnah. Maka menuju talqin kadang ajengannya ngakitoban di luhureun kuburan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ngan karek dibejaanana geus ngajolokong di kuburan naudzubillah. Kudu nama praktekna teh model kieu. Ye nafsu mutmainnah di urang teh ya nu tiasa ngahudangkeun kana amal urang nu disaekeun ku Allah. Mali saur pamula surga dituna nafsu mutmainnah teh ruhani urang. Ruhani urang pana nu tiasa angkat kana jalan nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Nu tiasa irji'u ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mali Allah nyanak ka urang teh sanes nyanak jasadna. Lain nyanak awakna, lain nyanak beulharna, lain nyanak sawahna jeung tatanina, tapi Allah nyanak ka jelema teh iwalti ka ruhanina. Cabut ka ruhanina. Kulun awak teh tos ditinggalkeun ku ruhani, nu jag-jag jadi leuleus. Anu pinter jadi teu dibisakeun ku Allah. Bisa ningali jadi dilolongkeun ku Allah. Cepilna mengadangu cabut ruhanina jadi tadi beredeng ngede ku Allah.
eta jalmi nu sakitu angkat-angkatanna cabut ruhanina beula gede mali jalmi nu tos kacabut ruhanina tong lami ya nama saat dinten bakal bau bisa kena aya nu mau ieu masa dinten langkung alim dikuburkeun ke keluarga dari membojo abdi numpang dipikannya teu moal dikuburkeun ajeuna biasa teu mun samingon deui samaruna rek nambahan alus sadinten ge tos bau gitu keun bae bau ge deui macara bojo abdi bau ditutup hatena nyaho urang mah katitipan hungkul gitu dan gadungna mangan Allah Subhanahu wa taala. Tah di mana jasad urang dicoplokeun ruhanina, insyaallah bakal bau ngaran makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan janten takbir kangge urang. Ruhani urang ku Allah dititipkeun ti 4 bulan. Disimpen dina rahim ibu urang samudayana. Dubikeun ka ayeuna, dibubrakeun ka alam dunia insan kami ngaranna. Nepikeun ka paparinan di suasa ageung kieu urang teh sepuh tapi ruhani teh can dicoplokeun ku Allah. Ieu mata urang hadir ieu teh ruhanina. Sapali keterangan akbil ala nafsi wastakmil fadailah fa anta birruhim la bil jismi insani. Jadi anjeun disebut jelema teh kulantaran aya hirupna. Kulantaran aya ruhanian disebut jelema teh. La fil jismi insanun lain kulantaran anjeun aya jasadan. Ya emutan kangge urang bisi urang hanas teh mah ieu ruhani narapal keneh aya ruhani geus kabur. Jigana mah urang mantak puluh-puluh tahun bauna dina takubur. Untung bojo urang teu dibere nyaho ku Allah. Mantak unggal sumping cium tangan keneh ka pandangan urang. Padahal urang teh leungeunna geus bau. Astagfirullah. Bau gede semua. Tepang jeung rerencangan, walaupun keneh ka urang padahal itu ruhanina urang teh ka Allah. Hakikat itu urang teh geus dibaukeun ku Allah. Ngan kulantaran jasad aya keneh napal dina jasad ruhani mangkat jasad teu wantun. Modalnya pada jalmi nguburkeun urang samudaya. Ngan di mana ruhani tos teh mah dicoplokeun dina jasadna eta mah wajib buru-buru dikuburkeun. Urang pan alhamdulillah surga bingung kasusahan teh mah tong dikuburkeun teh. Teu kenging sabab nu mulia ti Allah nafsul mutmainnah lebet kenging dina awak urang nyatana ruhani. Ngan urang ruhani teh sok hilaf ya. Hilaf urang mararaosan ke menyerangan di alam kubur teruhani urang. Lu bisa tampil di pangpayuna di alam mahsyar teruhani urang, nuntun urang. Ya, hoyong di tangtayunan kalayan syafaatul ummah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke di yaumul mijan bakal ngapurakeun amal urang teh ruhani urang. Tangke di alam siratal mustaqim nu bakal nyanak kana kasayang urang teh ruhani urang disaekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ari urang kadong-kadong di alam dunya diapilaikeun Tuhan. Ongkoh aya dina hate, ongkoh aya dina awak urang, tapi teu dipayaban. Sapalih para ruhani teh elmuna Allah. Sapalih para ruhani teh nyahona jelema ka Allah Subhanahu wa taala. Sapalih para ruhani teh nyatana irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Aruih ka Allah bari jeung ridho. Tadi mana geus radiyatan mah bakal diriduan ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom ridho teh bakal dohir ku amaliyah ruhani. Mun keur dagang urang hayang gede dibere leutik tah teu numpak ruhani mah jamaduna ge gede. Keuheulna taku komo sadikireun payu daganganna beuki suudon eta ruhanina leungit dengaran. Di mana ruhani leungit geus yakin mata bijil gorengnya berarti eta jelema geus dibaukeun ku Allah. Tadi ulah ka dikubur. Astagfirullah naudzubillah subhanallah. Ya tumpakan urang. Rasul teh numpak nafsu mutmainnah anjeunna. Motak dicandakna ge ti surga.
nafsu mau main urang itu saya tadi nama ya tos disaekeun ku Allah ngan teu waka disumpingkeun ka alam dunya satungtung jasad urang dacan di paparingan yuswa 4 bulan di mana yuswa 4 bulan insan alam insan ngaranna nembe malaikat Jibril nyanak niupkeun kana eta ruhani kana jasad urang samudaya geus teh mah ageung we ieu kulantaran ruhani nu sae asup kana jasad nu goreng ai ruhani mah teh janten amun ngan urang teu robih najan dicicingan ku makhluk nu sae nyata ruhani tapi urang teh janten alus teh nyaho deui ka Allah naudzubillah sunnah naudzubillah teu hayang betul salat teu hoyong angkat kana jalan menuju doan ku Allah nya teu ngarasa ieu jauh jeung Allah hilap ka Allah teh dosa eta ruhanina dipoekeun ku Allah karaos poek ayeuna pek pilarian supaya ruhani canggih pilarian supaya ruhani urang nu sakieu mulia teh nungtun urang deui kana jalan menuju ridwan ku Allah Subhanahu wa taala da mutlak nafsu mutmainnah mah kudu ka Allah kamu mun teh mah yang ngalarang urang mengorakeun usaha jajan kerusun kieu hayu ngaji teh ka Allah hayu urang teh ka mana deui urang teh sidik wajib ka Allah ai urang di aya ngabejaan temenan ka Allah keur mah urang sarada himbir boga sobat teu balik puguh ya beuki urang teh asa di kiatan keur mangedulna gede urang teh aya batur astagfirullah leumpang ka Allah mah pasti keung da pangaosan jam 8 ka ya Ponpes Nurul Yakin itu sebenarnya udah keung najan beurang mantap kajengan urang beurang nama da peuting mah cigana kareung pisan astagfirullah da mah sumping da keur mah di dieu mah pohon awi jurigna ge nararapa di pohon awi sok tajang ngaledotan jelema supaya teu nepi ka madrasah eta bedegong jelema teu nepi wae dicabakan panongasina nunutan gitu tiupan ditiupan bengras panonan ngantaran sina ingat ka sawah kita ku bedegongna ngaledot teh suku teu beunang tarang diledotan astagfirullah dina tarangan eta ajengan diri laliat teuing ngaji ku ngaos 10 menit kitu lila itu pada keun bae lila jadi moal capek manehna capek ngomongkeun ajengan ngarongkong tuan kan sakitu jauh nah baca Rasul teu meunang ngarongkong ini manehna tinggal gep raos bongoh jelema laf deui itu mantap piring teh kosong belah urang Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi jalan leumpang ka Allah teh keung mantap muka karang ngaos tauhid ge jol keung nataranna teh sakieu keung geuning kawonan dikadohirkeun ku alam kitab kasayang urang teu mururu eueuhna kitu saya dipayunan Allah Subhanahu wa taala tak keung jalmi nu sae mah di mana geus teh mah di alam dunya dohir teu gaduh amal sae kan ke dohir ke di alam kuburna teu disarangan kalayan amal sae urang teh keung teh nataku naudzubillah subhanallah ngan masih sae urang mah di alam kieu di alam dunya di aya raos keneh dina hatena boga rasa urang keung ku amal sieun teu ditampi ku Allah keung hate urang bisi teu disaekeun ku Allah keung rohani urang bisi teh mah dicanak ku Allah na keur seueur dosa dina jasadna naudzubillah summa naudzubillah nu alus hatena jeung rohanina mah teh salat teh keung teu apal jalan leumpang ka Allah ayeuna teh tos aya keung teh leuwih ti gemrong ku setan naudzubillah keung nanataku sedengkeun keung teh ka bojo urang ka para putra urang samudaya insyaallah mudah-mudahan manah urang sing dijaragi ku Allah rohanina sing bisakeun ibadah ku Allah Subhanahu wa taala awa makna jeung ari hatina mah annal abda sanya si jelema
Ida aroda di mana buka karep si jalma ayyud khilahu yen asup si jalma ridho kana ridona Allah. Wa jannatahu jeung surgana Allah rokaba pek numpak si jalmi kinayatan kalayan kinayah nafsul mutmainnah kana nafsul mutmainnah. Jadi maksudna ya contoh ti Kanjeng Rasul angkat Isra Mi'raj ngangge buruk teh kangge urang utamina da Rasul matos yakin mutlak saen. Praktek urang teh lain ngadongikeun ngadangukeun hungkul ya kisah Rasul nu dimirajkeun ku Allah. Sanes hadir urang hungkul dina peringatan Isra Mi'raj, sabalik urang tina Isra Mi'raj urang teh teu bisa leumpang hatena sanes kitu. Jadi ngahadiran Isra Mi'raj teh urang teh dibere contoh ku Rasul ieu. Pek tina sagala rupa perkara sing bisa leumpang hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Hendak di mana-mana jelema geus boga karep hayang lebet kana ridona Allah jeung surgana Allah Subhanahu wa taala. Tumpakan kurang numpak nafsu mutmainnah, nafsu nu tenang diparentah ku Allah salat tenang teu uring-uringan, diparentah ku Allah ieu ngalaksanakeun ibadah jeung taat alhamdulillah tenang ngalaksakeun ge teu rusuhan banget ya dabongan nafsu mutmainnah mah dina naon bae perkara bakal tenang. Entar ditamsilkeun buruk mah di mana dipayun ya aya pananjakan sampean muka tubuh sampean anu tukang teh manjangan jadi datar terus di mana ya dipayun aya nu mudun ka cida nembe ieu sampean anu payun cenah cek dohir mah manjangan jadi mudun datar ge aya masalah kerja manusia di mana dibeungharkeun ku Allah hatena teh di mana dipudunkeun ku Allah. Oh mudun orang mahnya usaha bangkrut eta keur mudun sebenarnya. Tenang ya alhamdulillah teu neneangan dukun nu bisa ngahasilkeun henteu. Aya nanya kumpul tuluy-tuluyan ada moal urang. Sakapung naik mudun urang sakapung aya sakapung teu aya. Ya, lamun urang tuang jeung tuang nu sae teu anggap eta teh keur nanya gitu. Dan lamun teh mah hiji waktosnya capek nyari pu di dalam urang sumping ka dapur eueuh naon-naon sangu hungkul jeung uyah anggap teh dahar keur bari mudun sebenarnya. Jadi rada tiguling ge pan. Astagfirullahaladzim. Hartosan dunya nganyak ku beunghar urang mah nya can beungharkeun heula nganyakna. Dan orang ngahartosan mudun ku Allah dunia pan sering teuing jadi Allah teh licik ka urang mah mudun hayu. Pan teu kitu sanes. Hiji waktos urang kamari Madinah sasi raya Gungpang dikirim daging teh loba eta teh keur nanyak sebenarnya. Nya ayeuna mah ieu kareh komonya Muharram ke Safar jalma teh marudun kabehna. Safar mah pan ya bulan anu kadang-kadang cek dohir mah untuk patos teuing nya ngageungkeun kana kasayan dina tuanginana gitu mah. Da khusus ajengan pan Safar teh hampir liburnya. Libur ke maju-maju deui ke mulut loba uleman teh. Safar mah ngawinkeun eureun. Kanu cerai-cerai ge eureun teh Safar. Bebejana ulah kawin bulan Safar, malih ulah nalak bulan Safar. Untungnya jadi acaranya sepi kabehna. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Annal abda sanyana jelema di mana boga karep hayang lebet kana ridona Allah jeung kana surgana Allah pek tumpakan nafsul mutmainnah. Ngaos Quran dicepeng ku urang tumpakan Quran ku nafsul mutmainnah. Nun nafsul mutmainnah keur maca Quran moal aya itikat kaitu ka dieu ngan wungkul hayang nyaketkeun hatena irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Caket ka Allah. Eta teh tujuan nafsu mutmainnah nu ditapalkeun ku Allah di urang samudayana. Ngajangelek dina awak urang janten ruhani samudayana. Insyaallah. Radiyatan mardiyah ya, hatta yasila saingan nepi
rokaba kinayatan nafsal mutmainnah hatta yasila sehingga nabi si jalmi ila rubihi ka pangeran si jalmi bima'unatihi kalayan pitulungna Allah subhanahu wa ta'ala wa biidnihi jeung kalayan izin Allah. Jadi nepi na urang dugi deui ka Allah teh ngalangkungan nafsu mutmainnah teh ku pitulung Allah. Wa biidnihi catat dina manah teh jeung izin Allah. Sedangkan urang hampirnya 5 waktu teras-terasan ngadua ka Allah teh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Abdi mung ka Gusti ibadah, abdi mung ka Gusti nyungkeun pitulung. Tah nu ditulungan terakhir pangsaen teh jelema dikaalokkeun deui. Janten dikaalokkeun teh leumpang jalmi hatena ka Allah teh sebenarnya urang mah kasena ge pantes. Bujeng-bujeng ngaleumpangkeun rohani jeung hatena, urang mapahkeun panangan, mapahkeun sampean urang, ya, mapahkeun jasad urang kana tempat nu diridhoan ku Allah pan hampir pernah. Serek angkat ke masjid berjamaah, tapi sholat mau dilaksanakan. Rek muka Quran terminggu rek ngaos Quran lambai urang asa teu dibere capetan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Capetan ini lamun teu urang lambai dibawa ngobrol jeung batur. Komo ngobrolkeun pibatin. Ai ngobrol Quran bismillahirrahmanirrahim. Sakedeung macana sodaqallah panon geus peureum sodaqallahul azim. Quran teu nutup panon nutup. Astagfirullah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ari ku izin Allah manaon hesena ke Allah. Mata keur maeukeurnya urang teh dipaparingan sakieu buktos elmuna sakedik amalna kurang pek sing ageng roja dina hate. Dohirkeun ka kawasan Allah. Yakin da urang teh hayang ditulungan ku Allah tah kuningali kawasa jeung iradat Allah mudah-mudahan urang teh sapali jalmi nu dikersakeun ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana jalmi nu dikersakeun ku Allah tos teh mah di widian ismualayaan. Yusuana aki-aki didugikeun ka Allah. Yusuana tos rada sepuh didugikeun ka Allah. Bijil ya usiana dibere morat ku Allah tapi dibisakeun ku Allah. Tong ningali makhluk da pasti bakal moal ka hati tapi ningali bimaunatihi wa biidnihi sadayana kalayan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Pambaheula di jami teh geger lain. Ya, pada di Jawa Timur, di Jawa aya jalmi budak leutik nu mamawa batu bisa nyageurkeun batur. Si Ponari ngaran. Jalmi boro-boro ting di Jawa di Jakarta ngaranding nu gandeng kabehna hayang dicageurkeun. Asal batuna dicaba ku manehna asupkeun kana cai cager. Rarasaan teh meureun ku batu jeung ku leungeunna si Ponari padahal ku Allah. Jalmi teh ngabri rek di balingungkeun hatena ku Allah. Naudzubillah summa. Teh jalmi nu budak leutik kitu teh diizinan ku Allah. Kalayan pitulung Allah subhanahu wa ta'ala ngabisakeun ka eta jelema. Pada cek urang mah kunaon batu teh teu dicepeng ku aki-aki gitu kan. Nu ibadahna rajin, nu katingali ka masjidna, nu tos dewasa. Ieu mah budak leutik tapi diizinan ku Allah jadi geger. Pan urang mah nyabak batu naon ki pantara jadi cager jang batur ka urang teh cager-cager. Dan teu aya widi ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kuningal izin Allah mah sesuatu anu ceuk akal teu pantes teh jadi pantes ku Allah. Ngantos disaepkeun waktosna ku Allah mah eureun sadayana. Ya, daya si Ponari teh anu disarumpingan. Itu izin Allah na tos disaepkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhruqu jeung ngabedah malaikat Jibril alaihi katanya Rasul kana manahna maksudna. Wa yutahhiru jeung ngabersihkeun malaikat Jibril qalbahu kana manahna Kanjeng Rasul. Alladzi anu bihi tetep dina itu qalbun teh mahau sifatil madmumah. Aya tempat sifat nu digorengkeun ku Allah fi umumin nas dina umumna jelema.
Jadi saat buruk disiapkan ku malaikat Jibril Kanjeng Rasul dipiwaran nya telentang lah dibulah dadana usaha belah nama Jibril biasa mereka Jibril dicanak hati nama diwasuh ku cai jam-jam 3 kali. Naon sababna? Sabab dina manahkan Rasul ayat ketihi hideung salat tempat teaman nafsu sareng setan calik di dina. Padahal eta teh sifat madmumah fi umumin nas sanes manah Rasul eta menyontohan ke urang. Ulah disangki Rasul make jeung aya ketihi hideung. Rasul waya ketihi hideung komo urang cenah. Tak kudu nama Rasul nama tong di hartosan aya getihi dan daerah Rasul dosa kau. Iraha Rasul ngalaksanakeun kawanan ka Allah Subhanahu wa taala. Saking bersih mana Rasul pikeun kanu garoreng ka ajeuna teh janten awan Rasul. Tapi urang ngabandunganan loba goreng asa eueuh getihi deui teh. Ya, asa ningalina teh Rasul anu kudu dibersihan. Padahal urang nu kudu dibersihan sabada balik dina Isra Mi'raj geus nepi ka mana hati urang tina Mi'raj teh bener. Tah nu eta dina qalbu urang teh mahal sifatil madmu tempat sifat-sifat nu digorengkeun ku Allah. Walakin la ta'taqid jeung tatapina ulah kageun anjeun anna qalbu sanyana manah Kanjeng Rasul aqdarun kade ulah ngabahasakeun mana Rasul aya kokotor. Naudzubillah subhanallah. Rasul menjamin bersihna eta bersih kumaha maksud kepanan tina sapalin nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa balik itu Kanjeng Rasul mah qalbu teh. Bal huwa balik itu qalbu sae. Bal huwa balik itu Kanjeng Rasul teu naon-naon. Mutahhirun mana Rasul mah dibersihkeun fi aslin dina asal. Mana Rasul mah dijagi selain ku malaikat ku Allah dijaga. Setan yang skala labur ku Rasul mah. Begitu ninggal Rasul kabur setan. Si urang mah begitu ninggal setan urang kabur. Astagfirullahaladzim. Ya kudu-kudu nama itu lamun setan ninggal urang setan sieun. Ya, lamun teh mah ieu aya nu awon ningali ka urang kabur nafsu teh. Aya nu sementawis mah teu acan. Setan kadang-kadang naudzubillah nyoho masta ka urang. Kadang-kadang nyoho hate urang mukakeun bantu hatena cici setan dina jero hate. Mata Rasul kantos nyarios. Saur Rasul as-syaitanu naimun fi qalbihi. Ari setan teh kulem sare dina hatena jelema. Jadi hate urang teh dijadikeun spring bed untuk setan. Naudzubillah subhanallah. Ieu power setan yang ngompol dinya jadi bau hate. Astagfirullahaladzim. Moal teh teh meureunna hate nu geus mutlak gorengna kakara. Dalamun hate sae mah digemok walau dijaga ku malaikat setan moal wantuneun najan ngagedor-gedor ngan ari lila teh ngagedorna mah nya gemok kumaha ge bangsa teu bisa leun maneh ditarikahan komun mawalingismenya geus teh mah coplok teh ngaran gembokna sup setan ge di dinya teh katingali hate nu goreng. Jadi bakal kendor ngaran gemok urang teh lamun hatena dikotoran ku urang. Boro-boro ku setan ditakol make lingis teu ditakol ge muka sorangan sup. Jadi ngahadiran hayang disumpingan ku setan naudzubillah summa naudzubillah. Ari geus kerek atuh setan dina jero hate nuku. Mata subuh ngarengkol da berat budahna jadi jerona aya nu kararitu naudzubillah summa. Dibawa mikir kana jalan leumpang ka Allah teu pati kabuka sabab di jerona teh aya nu kulem. Insyaallah mudah-mudahan sing kabur teh urang. Amin ya Allah ya Rabbal. Mun sakalian setan asup ka jelema jeung ngagerebeg tetapi kana hate mah sare setan dina. Urang teu ngagerebeg nepikeun ka teh nyaho. Entak nu kaasupan setan mah alus ngagerebeg sebenarnya. Pan bingung we teh ngajengan.
tadi mana bisa nu gabung eta mah urusan PS ajengan. Jadi ajengan teh spesialis jeung ngagerbeuh gitu. Astagfirullah. Karang warang RT jeung RW pantang. Terus ajengan teripung teh kitu lamun teh mah hayu dipanggil ku nu ngagerbeuh. Leureung beurang jam 1 ajengan aya nu ngagerbeuh. Lagu tunu hayu nya hareupan kitu. Ari teu ini mah teu ikhlasnya ajengan gitu. Bisa we bara manehna mun keur kitu mah da moal daekeun ieu sebenarnya. Alhamdulillah, semua alhamdulillah.